Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Abdi Muhammad Adi Nur Hidayat, kelas 10-8 absen 19. Puji sareng syukur orang sanggaken ka Gusti Nu Maha Suci, margi urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Bapak Gubernur anu kusum kuring dipi hormat serta rerencangan sadaya anu kusum kuring dipi kasih. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyandah tema ngeunaan pentingna ngamumule budaya Sunda. Zaman ayeuna seueur nonoman anu langkung resep karena budaya luar tibatan budaya sorangan. Upami sanes ku urang bade kusaha deui budaya Sunda teh dijaga. Lengkeh anu pangbasa jana nyaeta ngagunakeun basa Sunda anu sae dina kahirupan sapopoe. Salian ti eta urang oge kedan reus kana kasenian jeung adat istiadat urang sorangan supados henteu tumpur ku kamajuan zaman. Hayu urang sasarangan ngajaga warisan karuhun ieu sangkan jati diri urang salaku urang Sunda tetep nanjung sarta ikawanoh kadunya. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Wassalamualaikum. Ka gunung ningali mega, caina harang ngalir ka situ. Budaya Sunda orang jaga, mugi langgeng nepi ka waktu. Sisi jalan aya walungan, caina harang loba laukan. Sateuacan medan ieu cariosan, sim kuring seja ulu salam kasadayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.